Nujanten padoman urang sadaya dina ngalakonan kahirupan. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, gaduh pancen anu mulya di Allah Ta'ala. Muhammad Nabi panungtung, Muhammad kekasihmu Genungtun umat nu linglung pikeun sujud kanu agung. Contoh kahirupan keur umat manusia, tingkah pola anu hade, ucap lampah numarena, ngamakeun eusi Al-Qur'an nu janten mujizat anjeunna, nu janten padoman urang sadaya dina ngalakonan kahirupan. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, gaduh pancen anu mulya di Allah Ta'ala. Muhammad Nabi panungtung, Muhammad kekasihmu agung, genungtun umat nu linglung pikeun sujud kanu agung. Contoh kahirupan keur umat manusia, tingkah pola anu hade, ucap lampah numarena, ngamakeun eusi Al-Qur'an nu janten mujizat anjeunna,